asal kieu ti isuk ka beurang, ti beurang ka sore, ti sore ka peuting. Ngan gulutak kulitik we di imah. Ti caran ceuk budak ABG mah gabut ieu teh. Keluar sugan we erang da lewat. Meniti isieun kieu di luar ge. Geus kumaha teh urang ti isieun tanpa sosok wanita. Biasana masih Junaid sok pakurunyung. Geus kos kumaha jaya langkung. Apa nyahoan kitu urang teu bogeun kopi. Jadi teu ka dieu. Kenaon ada sia gojin pelang-pelang wae juga embe jeung kurban Keur nungguan rang da lewat euy. sia marang da liwat ditungguan ngopi we tambah ulang-ulang teuing. Pan eueuh kopina. Tenang urang mawa yo kopi hitam si dukun teh. Atuh ka jero uang tinyu. Siap. Kopina. Diekeun kopina. Hoi, diekeun kopina uang tinyu. Poho. Aing teu irung anjing. Ngororekan irung. Kira ada gua uang tinyu. Aing cairan kopina. Tadi ngaheureun ke aing si Junaid. Aman. Yo, ade panas keneh. Mantap ya. Duh, panas keneh. Jangan panas keneh, maneh mah. Panasna saurang keur nempo mantan kawin. Yo, urang curhat. Curhat naon, Wak? Biasa curhat tentang awewe. Ulah curhat ka urang masalah awewe mah. Da urang mah teu boga awewe. Kasadi itu dah. Mun lain ka maneh mah, piraku urang kudu curhat ka tanggal cau. Sok kumaha geura carita. Jadi kieu wa, Kumaha? urang teh bogo kasih itu. Tapi urang ek ngomong teu wani nembakna. Sieun ditolak. Euy. Sia mau geus alabatan katai ucing disebut hasem dia asaan acan. Hartina ulah wakasieun ditolak. Ari acan diajaran ngungkapkeun mah. Sok buktikeun ku maneh. Ngomong bahwa maneh teh bogoh. Urusan ditolak mah nomor 2. Bener oge wa. Aduh, mending hasem. Asa tai ucing.